Ternyata kapusing ibu-ibu teh lain saukur beberes rumah nu teu anggeus-anggeus tapi oge ngahuapan budak nu hese manga. Ieu teh isuk-isuk kira-kira tabuh dalapanan abdi teh bade ngahuapan murang kali sabemeh beberes. Da kalah ka main HP ningali cicak-cicak di dinding cenah mama. Da geuninganan babandingku anteng nonton HP meni hararese di sauran teh. Padahal mah tibangge di piwarang emam meni ku hararese. Emamna teh sareng ceker dahana mah pami sareng dagingna mah osok disepahan hungkul. Tuh geuningan meni hararese diheungheum wae nyantos we lah dipersingkat we ngahuapanana. Ieu teh emamna sateu acan ibak da abis sakantenan engke teh beh teu camerong deui. Lanjut we abdi teh bade marsihan dapur da geuninganan pamitos saur masuk haroream. Da ari abdi mah beberes teh teu angger kadang pagi-pagi kadang tos siang. Sakarepna we sakadaekna. Kadang murang kalih keur obo padahal mah tinggal beberesnya abeh jongjon murang kalih entos gugah teh. Nyaeta da abdi mah tibang beberes oge kudu ngadagoan emut wae. Tadi teh entos saur niatana mah bade ngedit tapi kalah ka scroll kalabasan dugi ka nonton drama. Ieu teh abdi nyaring godogan anu sisa tadi saur. Lumayan sakedik deui ku abdi bade disimpen we dina kulkas da dibuang mah nyaah. Tah geuninganan sakantenan mumpung daek bade nyuci tungku kompor. Tuh geura sisa-sisa mameun meni sakitu seueurna. Ieu teh ai barang mam teh sok tara disareepkeun. Kapungkur mah meni gampil aya sisa-sisa teh tinggal dialungkeun ka ternak tapi ayeuna mah datos teu gaduh ternakna oge janten tinggal dibuang we ayeuna mah mubazir pisan. Ieu deui aya botol minyak tos lamih teu dicuci jadi sakantenan ku abdi dicuci. Tong salpok tong komen kana erakna anu tos butut anu tos kalotor kitu da nyeeta abdi teh males pisan ngabersihanana oge. Nu penting mah piringna we nu dicuci teh sareng sendokna ai erakna mah henteu. Ieu teh cucian piring ti masak sore dugi ka masak sahur ku abdi teu dicuci. Nepi ka seep dina erakna oge piring-piring teh sadayana jadi kalalotor. Tuh geuningan beberes teh ari bari ngobrol wae mah teu karasa ninganan tos beres tinggal ngabersihan wastapelna entos disabunan tinggal we di banjuran. Alhamdulillah beres we.